Gitu. Eta pan kidalnya kiri dali lahir. Emang naon gitu? Demun mau motor teh kieu warna. Jeung lamang lah terus ngalonyeng ke bahan puasa itu. Si kakek teh geura. Lain anya sakedeng deui rek lebaran. Abi merek nyentren anyar a. Geus mah balik deui wae teh nyentren anyar mah. Emang rek nyentren anyar naon sih? Nya kan lebaran teh ciri khasnya dan ketupat. Abi mah moal nu jajar genjangna bentukna reknya nu buleud. Messi Johnny aya batur ieu sutika pungkur duaan wae. Sangarumas gitu. Ya cek aing oge. Naon rek main lato-lato ai maneh? Anjir. Bray. Kadenge tuh euy. Soran nu dangdutan. Apa ingan setengah poe? Dangdutan. Soran dangdutan di mana ini? Oh, suara beuteng geuningan Bray lapar. Astagfirullahaladzim. Keroncongan atuh eta mah ngomong teh ka mana karep wae musingkeun ih. Yang balik ke. Rek ka mana Bray? Rek balik dek dahar lapar beuteung urang geus metalan tah. Niat halus tidak selamanya indahnya ayeuna mah. Non emane ujug-ujug jual teu indah. Masalah naon deui yang nyarita sok. Lain euy. Ku ayeuna mah euy. Da gagal jadi minantu. Nah, geus gagal deui asa cek keneh maneh teh euy eta ijabah kupul teh. Kunaon? Tadina we sebagai minantu idaman gitunya. Karunya karungaranna jadi metoha euy. Ini subuh balik sore. Bolak-balik eta mah lain sampai 2 poe enggak poe eta mah. Lah terus kumaha git? Gagalna palebah mana ieu maneh? Tah kan capeknya bolak-balik enggak poe teh. Tah meh teh capek di kurang teh jual we sawahna. Ayeuna mah aya cicing di imah. Dah aneh eta mah beres ngajual sawah teh. Ngalewat ke tengah imah, kabeh jalan mah dulu eta mah teu bobogoh mariceun banget. Tah kitu nya tadi jadi goreng teh. Atuh paling dipecet jadi minantu maneh mah. Ieu aing ngobrol jeung maneh balik aing. Narek ka mana? Arek ngajual sawah mitoha.